Perwaktu kesaktian kemandragunaanana pengawakan jangkung dhuwur simar dada mata nyerot lir surya sakembaran lami-lami ku niramang sangan tika kawadaling lisan makaten pengandikanipun di Pati ingsun oge senopati anu payus dipi agul kalayan dipi kareus kaharep diukna ti jeung senopati kapayun kaulan Gusti Nalendra dipayun dia salira kalayan nyuwun katampi sembah sinungkem kahunyuk panjenengan Gusti Prabu pujas tuti sampean ku aku terima dening tangan loro kiwa lantengan disimpen puluning hati pun deing mastakati batur nuhun geran atuh pingkalihna kalapanaran ageng sareng alitna mugia Gusti Nalendra tiasa ngahapunten kana kalepatan patih dalam dina kasalahan urang pada-pada kitu oge kasalahanana anu kapanang lemah nu kapanang leutik ku diri kaula anu enteng ya kula daun sabab aya kecap paribasa abong kena hampura benang dipenta der kasalahan dijieun-jieun lamun tea sarupa ning kasalahan dilakonan terus-terusan bari bisa cupar ngeunaan hampura segala rupa hal oge aya titik beres roesna aya titik di mana kaula geus moal bisa ngahampura ari hampang jeung enteng mah moal jadi masalah sabab sing inget najan pribadi urang dulur raga urang katalian ku getih tapi tetep akang cicing dina kursi salaku raja di negara anu sasatna boga hukum anu pangluhurna timbalan mangga sadaya daya bangsa diajeng ajeng aya pikeresaeun naon ieu tengeran kelana senopati kahareupeun kapyadi kahareupeun payun bulade agus gitu edas nun Sri Paduka puputon kemang kadaton semaheun abdi sapangeussi nagri hamba sapangeussi nagara nampi kana pangbagia salira kalayan nyanggakeun sembah pangabaktos kaunyuk panjenengan Gusti Prabu ditarima ku kaula kalayan tansah diajeng-ajeng aya pikeresaeun naon purwa ngagingsi Gusti Prabu bujeng hingga kapunut marga ning tanaga larapati kasanggakeun khusus kangge salira atuh umum kangge nagara awau langit mangga ulah di dinding kelir genang siloka bejer bea satara basna naon rupaha citara narena aya naon ieu teh kieu ye saperkara kaula ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan maneh geus bisa nyosan kana pangangkir di timbalan kadua ti eta kaula rek ngahaturkeun layang pangajen duaan Kipatih lan Senopati sasat kaula dina mangsa ngeyeuk dayeuh ngolah nagara teh meungeusan rada hampang kulantaran ayana gawe maraneh duaan nu kapandang ku diri kaula istuning jing sila bengkok sinembah satia satuhu dina mangsa kaula ngayakeun kawajikan kawijakan dina mangsa kaula nyieun program-program jeung sajabana timbalan leres Gusti sabab kaula muarek cara rajaan
dimimiti ngadegna rang nagara ieu awu langit menang hese capek susah payah pait ketir lara jeung balangsa ditebus ku ngaliwatan perjuangan ngaliwatan tatapa berata turta ngajajah nagara-nagara nu sejen pikeun bahan modal dina mangsa ngayakeun pangwangunan di negara ya tangtu kaula aya maksud anu tangtu yen kaula teh apa sorangan maneh dua tibu budak Berih dileletik kulan. perih dileleutik Ya. cicing dina pasir kamiskinan ayana dina sagara kasangsaraan Pinuh ku kawaluratan kulan. kulantaran dihina dicaci dimaki mangsa keur budak anu tungtungna dina pikir kaula mangsa baheula nepi ka ayeuna ngotret dina hate horeng simana horeng hirup teh gumantung ngeunaan harta Ya. lamun urang teu boga harta yakin dihina Dilelet. lamun urang dipandang sabelah mata Ya. ya laras Malah anu malire kulan. tak kulantaran ngajieun nagara kieu teh tadi maksud tujuan kaula muarek raja moal cirga raja-raja anu liar aing mah jujur we rek usaha Ya. Rek babati we. hayang babana leuwih loba Ya. dan pajak ditaekeun persewaan ditaekeun Harga-harga naku kulan. sandang pangan ditaekeun Ya. najan bari jeung ti jelema sangsara oge kaula mah nyokotan duitna nyokotan hartana Ya. ya laras toleransi jeung deui yakin dina mangsa aya masyarakat nu kang nonggong ka diri kula paling untung didegdeg leungeun sabeula kitu oge hukum teh keur marane kabehanana Ya. Berlaku eta kulan. sabab lamun teu tegas kieu yakin bakal loba anu no gencang Ya. bakal loba anu ngalelewe di satuangan diri kaula leres biheung teuing hate maneh hate sipati ka aing biheung teuing hate mah goreng biheung teuing beungeut nying hareup ati mungkir is teu pisan-pisan kaula sing percanten abdi mah Gusti kasalira pisan Oh. kasaliran mah Ngepen pisan tadi. nya moal abdi mah moal bisi da sanajan laut sakitu jerona oge masih keneh bisa diteleuman hate jelema mah biheung teuing najan deet oge San karuhan hati jelema kulan. moal ngijir moal bisa ngijir kana labadinya ya laras ngan tetep renggena nepi ka ayeuna kaula ngeuweuk harta nepi ka ayeuna kaula neangan banda Wah. tingali dina ladang perih dina ladang susah daek tatapa berata kaula nepi ka jadi raja sakti mandraguna punjul hingga papa pilih buktina raja-raja anu lian tunuk talu kana kara urang kulantaran teu bisa ngelehkeun diri kaula ya Daya nu laras mampu. eueuh nu mampu Ya. eueuh nu mahi ngeunaan pangabisa ya tah malah ieu kahayang kaula kulantaran geus kacumponan jadi jelema beunghar brudi juru brodi pantok ngaleuyah di tengah imah lamun tea kaula teh beres roes ngajajah kabeh nagara-nagara di alam marcapada kaula boga cita-cita deui nyata rek hanyat ka sawarga manikloka Ya. Iya nya. kasawarga manikloka teh maksudna hayang ngajajah sawarga hayang nyobaan dewa-dewa anu katelah batara guru anu cenah mah raja Tri Loka Tri hartina tilu loka alam tilu alam sawarga manikloka alam madya pada alam kajinan jeung alam marca pada kabeh dina kungkungan leungeun batara guru atawa manikmaya anu jadi cita-cita aing ke jaga lamun geus beres-beres kabehanana ya laras wayahna maneh kudu jadi leungeun katuhu jeung kenca kaula sanggup maneh sanggep mangga Gusti
tadi oge disaurkeun bujeng hingga kapunut marganing tanaga larapati kasanggakeun Nya. engke jaga lamun teh mah geus ngawasa sawarga panggeuteun abdi teh tiasa naik derajat jadi dewa nya bisa ngawin widadari. Nah saya yang jadi dewa naon abi mah hayang jadi dewa perikanan nya Jadi badar lauk. ame pun bojo teh cicing di imah nyonyo lauk. Pamajikan maneh gawe di mana? Eta di pabrik uang lim. Nya Kayaknya olayur, Oma. nu mawi teh lebah dieu mah Gusti Sugan we naik derajat abdi gede harta. Ini ku Hayang meuli pabrik teh uang ka hareupna. Ya. Kitu Gusti, halus. Cita-cita mah kudu luhur, kudu tinggi. Ya. Ngan saacan eta neruskeun nyaeta kahayang kaula cik menta di bejer beas negara-negara anu parantos rengse jadi raja patalukan urang salareha. Mung cece mung boncel hayang sacerewelena upami ngeunaan laporan mah nyata kitu teh eta gustina meuni teu kaganggu ais kuci kuku-kuku nya kumaha anu jadi raja-raja patalukan salira upami ngudak kana laporan pertanggungjawaban jadi lah laporan kayaknya kahareup maneh ame langsung ka uninga ku Sang Nalendra cing senapati lah kahareup maneh sawise kahareup karep biasa abdi kapayeun jik gede sae mangga marakaya wong wiswano den nirangali sapisan punten kakpek marakaya wong wiswano den nirangali sapisan sok mana laporan ti maneh negara mana wae anu geus mere upeti jeung negara mana wae nu can beunang kajajah ku negara urang sae mangga sim kuring Widi bade muka HP HP mun data tina HP dina komputer aya dina flash disk aya seueur data di ngahaja ku abdi teh di copy paste kalah teuling ngiteun bulan. margi di rorompok mah jaringanana kirang awon jadi mah pan sae jaringanana ngangge PMY net wifi Gusti PMY net nya Eta bulan. nu mawi teh oge sikaan mana punten Gusti da ieu ape abdi Apa yang kagak kudu eta wallpaper mah kejeng Angry Bird segala teh dicocook ku murang kali gitu nah si teh HP teh dibeungkeut ku karet nu mawi teh rada retak Gusti naha kamari dibaledokeun ku pun bojo kana beungeut abdi Aduh, nya. bisa kitu biasa we aya nu nga-WA ka abdi nga-WA bohong nya Anu nakal-nakal bulan. selingkuh sanes rencangan rencangan Temen deket. temen deket gitu temen saelap sing laporan siap saya Gusti punten Gusti sim kuring bade muka gelap passwordnya 2498 hiji 37 45777 85777 nah nakar-nakar deui password teh ame teh kalacak ku pun bojo ulah Ketemu ku 7 bener. nya Nangka 7 hei bos. lah geuning loba 7na margi abi masuk sakit kepalanya ku bentang 7 cager wae teh Pak Jetuna bulan.
tak iya Gusti punten kusim kuring bade dikeluarkeun heula ieu seueur anu teu can dihapus ieu Gojek hapus heula InDrive hapus hapus TikTok hapus Instagram hapus Bigo aduh hapus Twitter hapus micet ini aduh can kahapus hapus aduh itu pengguna sekitar siapa dulu ka aya jadi wae Gusti abdi teh tak ieu Gusti ieu parantos aya data-datana nagara-nagara anu parantos janten patalukan salira geus aya dina salawe nagara aya 2 negara anu teu acan jadi jajahan salira hari 23 negara parantos Gusti di antawisna nyaeta hiji negara Wirata Mandura Harja Sedi Cemplerja Cemplerja teh rajana teh Prabu Drupada ia parantos ngintun sabangsaning emas inten kuningan sabaraha 2 kilona saeutik apa emas ieu mah 2 kilo kita emas Gusti Cemplerja muhun deui lajeng di negara Mandaraka rajana teh Prabu Salya ngirim nota saning bungbuahan diantawisna ganas buah rambutan sabangsaning alpukat konyang aya kana 2 torontona geus katarima parantos katapi lajeng deui ti nagara Mandura Harja rajana Prabu Baladewa ngirim naon aya mah jajamuan obat-obatan bulan herbal Mandura Harja mah diantawisna nyaeta jamu kuat jambe ngora seprit minyak lintah Papua ginseng aspirin kombantrin paramik patigon patigon berpuhun sarang sabangsaning penyakit ambeien oralit madu item geus katarima parantos aya kana 3 toronton loba lajeng deui ti nagara Wirata rajana Prabu Marswapati sabangsani ngirimna teh sasatoan nya margi eta mah seueur satwa-satwa langka sareng kasohorna kebon binatangna ngirim naon wae domba 100 sapi 20 lajeng deui entok 2000 muhun jeung endogna 10 dari perjalanan teh ngendog ongko atuh kumaha teu peupeus teu daya dungangon ge dicandak ieu muhun atuh nungangonna mah meureun dibawa mah teu olok sangung ke rada beleguk ieu nungangonna we huut nya deui lajeng di sasatoanana teh gajah 2 lajeng monyet spesiesna bekantan orangutan lutung siamang si Hendi teh nu ngukutna si Hendi jeung si Oom lajeng deui burung onta
memanukan itu ieu sabangsaning tos aya geus katarima atos. Wali wis aya. Parantos dilebetkeun kana kebun binatang urang kitu nya. Lajeng deui ti nagara Gembor. Saharajana Prabu Atang. Ngirim naon eta? Ieu mah ngirim sabangsaning tiwu, lauk, sampo, sareng kapli pemakaman we dua sigi. Geus katarima parantos. Rupa-rupa parantos aya turtan nyampa kalayan anu teu acan ngintun teh. Ta ieu nagara Astina Gusti. Nagara Astina can ngirim parantos. Nah, Rajana Telen Suyudana muhunna can ngirim. Aura geus kitu tah. Rupina kapegat macet. Siap. Nyiar alasan siap. Bisi jaga saminggu ti ayeuna can rek datang ka dieu hancurkeun bae. Sae mangga. Bener, di malar ingetan aing, sae mangga. Kumaha ka kembali dengekeun we dengekeun. Sae mangga. Ai nagara nu can taluk sabaraha saha wae. Ai nu can taluk mah nyaeta nagara Amarta. Sareng nagara Dwarawati. Nagara Amarta jeung Dwarawati. Rajana nagara Amarta mah Yudhistira. Ai Dwarawati mah Kresna. Nah can taluk. Nah can katarima nu mawi can taluk keur de. Di nah can kajajah ku nagara urang. Nyanggakeun kula. Lain nyanggakeun sanaha? Karep deui sia. Ayo. Ngesor pula. Awas ya di, saya mangga. Bucat bisu lagi laporan kita lah. Ada lauk sok besar pula. Kayak kuna naon, ai nepo beungeutna ke jeung hayang kiih we. Gempeur duh, ampun. Jual panas diri. Nya. Asa leuwih ti mitoha gembeurna duh. Kuna make jeung can ka jajah nyanggakeun. Upami nagara Amarta sareng nagara Dwarawati teh rada sesah dijajahna. Surusupna ka nagara eta teh margi di nagara Amarta sareng Dwarawati teh kasatuan jeung persatuan di nagara teh masih kena dijagi. Margi geus sabeungkeutan antawis pamimpin jeung rahayatna. Kahiji, kaduana pamimpinna teh di nagara teh istuni merhatikeun karupaha kahayang rahayatna. Pangabutuh rahayatna anu temahna nagarana teh basisna teh kultural wawasan lingkungan jeung religius tah begituna hese pisan pikeun dijajah di eta negara. Siap lain mah kadua mamberenya moal aing sadaya daya bobot pangayon timbang terajo abot enteng aya di salira panjenengan mangga kena kumaha kaula ye dina mangsa ngajajah nagara anu liat lamun teu cara lemes atawa kasar buktikeunna ngalewatan jalan lemes. Jalan lemes kumaha? Karuhun urang geus mere totonde, karuhun urang geus make cara anu tangtu. Di antara carana teh kahiji leungitkeun artefak budayana. Kadua ortodokeun karuhuna. Leungitkeun pancakaki jeung karuhuna. Ya. Sabab dinten teu oge nalika ieu dunya tiba heula nepi ka ayeuna sasat zaman sarua keneh ngan anu ngajamanana beda. Da ieu pake ku urang pikeun politik. Naon sababna? Sabab urang lamun teh geus ngabuktikeun atawa ngaleungitkeun jati diri manehna kulan ku cara nyaeta mopohokeun ka karuhun-karuhuna tadi dia jalan meuntas urang teh. Jalan meuntas urang kumaha? Jalan meuntas urang teh nalika geus poho kana karuhun-karuhuna tah di dinya budayana teh bakal bedi-bedi bakal bias. Bias teh bakal memudar.
bakal leungit bulan. nalika geus pudar kitu sulusupe budaya urang Oh. sulusupe budaya luar budaya luar Seutik. Sina bangga sina reueus ku budaya luar sina geuleuh ku budaya urang sorangan Sina mika ngewa bulan. cuci we otakna lebadinya oh gitu heuh sabab tingali ditempo di negara astina nuku kaula dijajah ngaliwatan jalan lemes Cobi. budaya negara astina anu kiwari geus leungit geus kapindahkeun ku budaya urang nyaeta kahiji dina mangsa raramean teu afdol lamun teu dibarengan mabok ya kahiji kadua budaya gotong royong Budaya geus renggang kurang. ya terus di pamimpin-pamimpinan jadi jelema borangan Ya. borangan kumaha borangan teh sieunan Ya. sieun teu beunghar sieun teu lega sawah tina loba ka sieun eta bakal tega ngahalalkeun kana upacara tungtungna pamimpin-pamimpinna dina orasina ngomongkeun visi misi demi rahayat tapi prak-prakanana demi ngabeungharkeun diri sorangan jeung kulawargana Ya. Eta. waduh jadi aing ngomong nama babakti ka nagri tapi prak-prakan nama babati ka nagri Ya. Eta. murukuntung oh can dina agamana Cobi. dina agama kumaha dina agamana nyata orang jieun jelema-jelema di pihak urang dicekok ku urang ngeunaan bag-bagan kaagamaanana sewang-sewang Ya. nalika geus dicekok ngeunaan bag-bagan agamana sina manehna teh sina molotok pailmuanana teh Sina kacang. sina palinter bahasana sina palinter ngomongna sina palinter ngapersuasi jeung ngajakna ka para umatna Ya. tages gitu sina ngomong darepun umum itu ieu sina boga masa Siga loba pengikutna. wowoy kurang jelemana ku harta banda bisa tukang ngeunana engke setir ku urang Ya. nalika geus disetir ku urang manehna usaha teh jadi ngomongna teh jadi usaha lain jadi lain ibadah Ya. nalika geus teu ibadah kaituna tungtungna usaha kaituna cina diadukeun umat jeung umatna Ya. Sina pabentar Pak. cina daragang dalil Ya. cina daragang ayat dina mangsa geus kitu tungtungna katemong yen manehna teh nyata hayang dudunya lain pikeun kasalamatan dunya akhiratna tingali di negara Cina ya budayana dihancurkeun ngaliwatan agamana Ya. diadukeun nah budaya diadukeun jeung agama apaan beda tempat eta mah heuh tadi negara Cina mah diadukeun Sina pagendruk. sina gedruk-gedrukeun sina ngabid'ah-bid'ahkeun sina geuleuheun Sina ngewa. sina prasea Sina padona. sina ngamusrikeun babari ngakapirkeun oh gitunya gitu nada loba cara mah banyak jalan menuju Roma ya laras banyak jalan menuju Gembor nah sebanyak yang menuju Gembor kadia oge map oge aya 4 jalan Loba alternatif. rek tu 4 jalan kumaha efek dipanggul di parapatan geuning Ya. oh iya gitu ya loba jalan ngan eta mah prosesna lila bisa puluhan tahun malahan nepi ka ratusan tahun cara katang tua nyekokna nanging sakedik Gusti menawi bahan katampi naon upami ngudag kana kapala salira tadi lami heueuh tah ieu mah aya gancangna aya cepetna mamanawian teh asa katampi ku salira kumaha utamina ka negara Amarta heueuh ari negara Amarta teh nu ngajadi rajana teh nyata Pandawa nu kahiji ari Pandawa teh jelema 5 lalaki wungkul saturunan
disebutna Pandawa tah luluhurna atawa lanceuk panggedena teh Yudhistira salaku raja negara Amarta. Terus kumaha lamun teh Yudhistira ku kaula urang culik? Culik? Ya. Sina datang ka ieu patempatan urang taros raga katineungna. Lamun teh manehna daek jadi raja patulukan urang meureun salamet, lamun henteu meureun paeh teh. Da anu opatan mah kumaha ngilu lanceuk nu panggedena. Jibe benang hiji benang kabeh. Oh, gitu? Iya. Cek saha teh nya kaula pi infona kitu. Bener, gimana? Nah, sanggup maneh pikeun nyulik Yudhistira? Sanggam kaula. Bener? Ya. Sabaraha lila waktuna? Nyuhunkeun waktos 2 minggu kaula. Wah, lila teuing atuh. Amplang teuing atuh. Lila teuing 2 minggu mah. Saminggu setengah lila keneh. Kumaha pami saminggu teu bisa. Jadi kena seberapa poe kaula. Ayeuna ini pageto kudu geus nepi ka dieu deui. Waduh. Tilu dinten, tilu poe. Jadi, aduh, ka atuh kudu kumaha kaula. Da salir anu bage ideuna kitu teh. Nah, sabaraha ka tukang? Hah? Sadaya-daya. Teu sanggup maneh. Sana teu sanggup tapi nangi samporet pisan waktuna. Kudu sanggup. Lamun maneh nepi ka hasil mawa Yudhistira hayang gaji sabaraha wae. Hayang naon gitu. Hah? Ya. Tapi lamun teu hasil panjang 3 poe minimal leungeun ka teu usia ku aing diteug-teug. Wah, mau bisa keprok atuh kitu mah. Nya. Mal bisa nguseup di situ. Ieu geus jadi kacendekan kaula. Daek teu. Nya upami kapal tos kitu mangga teh teuing. Wayana ku daek. Henteu. Sajaba dipecat bakal jadi inceran kabehanana. Bakal jadi Hah? bakal jadi wan. Hayang jadi TO sia. Naon? TO teh naon? Tutup oncom. Eta kan operasi, nanyakeun. Bakal jadi wanted. Daek teh timbalan mah. Nya upami tos jadi keputusan raja mah kudu kena paha kaula. Mangga paha. Nanging bade nyungkeun bantosanana kaula. Naon? Bade nyungkeun pasukan we pikeun batur kaula di perjalanan. Jing cokot. Sakumaha lobana pangabutuh maneh pasukan bawa ku maneh. Kitu kula. Ringkid we. Sae mah. Dupiki senopati kumaha. Geus eta mah jadi jeung kaula. Oh sae mah. Ulah jauh. Ayeuna kaula pada mios ku Cinarendra. Jik ini beral lumampa. Tilu poe teh ayeuna jam sakieu kudu hasil nying hareup datang ka hareupeun kaula. Sae mah. Rap. Abdi na keur mentok ieu emutan abdi. Kunaon? Hanya kitu teh we kulan. Pagedrug jeung nu di imah. Nah kunaon biasa we pun bojo di setun abdi nginyum-nyinyum wae ka Bang Emok duh ampun. Nya Nganyuktak we. hai maneh sajabat teh eta ku aing dipikir-pikir saya nempo tadi. Ku aing mere tugas ka Sipati. Maneh kakak ngilu atlet kesang. Hah? Teu kulan bener timbalan Gusti. Lain atlet kesang abdi mah hareudak. Nya panas songkoh. Sia. Ye laras Gusti. Lain kuna naon aing ngahaja kitu sote. Ngahaja ka Sipati. Ngahaja ku kaula dijieun panyingsieunan 3 poe ku aing diteuk-teuk leungeun sabelah lamun teu hasil, kahiji kaduana dibere ganjaran anu gede lamun teu hasil. Tah, yeuh dengekeun ku maneh, satiap jelema bakal maju hirupna kahiji kulantaran meunang kahin panghina. Ku loba kasieun, ku loba peuri jeung kupang bibita. Ku aing dihijikeun kabeh ieu. Maksudna mah ngamotivasi ku diri kaula.
Oh jadi nggak bohong tuh. Oh. Amet semangat. Amet tuh duduk manis wae. Hah? Saya mangga. Gunana aing pauluh dipotong leungeun aduh. Nya. Aing teg leungeun sabeula mah kumaha mun mau bisa omeh. Nya. Tapi saya lagi omeh keduanan aing mah. Ngope bangku sabulah. Lir penta. Saweg imal wacana sapraptane pun aya tatamu salwareun lawang saketeng nagara awau langit. Daya sanesnya eta residorna ti jajar sok kalima nagara astina anu sumpingna teh disarengan ku Raden Arjuna anu tepang di perjalanan di sakawit Raden Arjuna anu seja amengan ka jajar sok kalima nanging residorna bade miangkeun Arjuna dadak sakala paniatanana palai ngiring ka ingkang guru residorna. Surak mang hamba prapta kaciacia santana badega di saleureun ieu tempat ieu netelakeun aya tatamu. Silakan dia. Aya tamu. Gusti. Gusti. Recet badega naon? Aya tamu sumping kulan. Aya tamu di mana? Aya tamu ti Astina residorna kulan. Uluh. Gusti, naon aya tatamu di negara Astina? Saha? Si Ajo bulan. Si Ajo teh residorna. Nah, saya makanya nyebut Ajo. Ngomong lagi gitu geuning Ajo. Aki akekok. Aki akekok teh leumpang dapat suku akekok. Nya. Rupina bade masihan. Upeti kangge salira. Itu. Leres titah ka dieu ka jero. Saya mangga para badega. Wayahna tumbak malak gerangna buka